Wah, datang iranya nek. Aing teh kawin. Aing geus kawin, jeung janda anak hiji. Aing beli cilok euy. Beli los. Dia atuh duitna. Aing kudu dengan duit bae geuningan. Heeh, geus itu nang duit. Jangan duit ka Andi Lung. Ya, nih jamang ngora teu boga duit. Yang saya itu malak ke, ngemis ke. Pokoknya mah kudu menang. Teu nyaho aing mah. Anjing sululung mah anu hayang cilok, aing ripuh. Ada. Non mang, Nya nih lewat radio. Padu lewat bayar. bar sabaraha mang? 2.000. Heeh, aing ngerti nyokot duit lah. Yang bisa tulis tadi tuh. Pak, minta duit. Aduh iya, budak duit bae. Mentara kasih mama. Si mama nak keur ngarip. Aya 1.000. Hop, jajan. Ya mang duitna. Ini mangan 1.000. Sini Run. Itu. Bos, aing menang bos. Ayo ye 1.000. Tuh. Alus. Tapi 1.000 mah teu meunang. Bos dah, 1.000 deui. Pawing tadi dipak, Pak. Dipalak di mana? Diri tuh Pak. Dia di aduh kayak pusing tinggi aduh. Panjo. Iya anak ai nu malak. Panjo. Tangan hijau mana? Tanya sugon ai nu megang di dieu teh nya. Ayo tong. Hayu Panjo. Nenek tadi dipalak di mana? Itu Pak. Jadi cepat. Kumaha dipalak masukan? Sok peragakeun. Di Pak. Ditendang di dia cek Pak. Sok Panjo, peragakeun. Ini kadi. Padu lewat bae. Kunaon mang? Ayo lewat kadi kudu bayar. Sabaraha mang? 2.000. Oke, aing ngot duit lah. Oh lah, dapat duit lah. Waduh. Buset. Aduh. Jadi ada kan, Dek?
RK Bapak. Kan bapak di dia. Aning diperagakeun. Oh nya. Kan tadi teh ATM Sanchez ka Bapak. Ya, ayah 1000. Ya Mang Huta. Tulis tadi itu. Oh. Tos Pak. Heeh, jadi saha nu malakna Nya eta sifat jeung mana? kan tadi geus diperagakeun. Saha nu malakna nu aslina teh. Nya iya Pak. Atuh Panco, bantuan ngajelaskeun deh. Bener. Aing anu melak anaknya nih. Aing teh nyaho ieu anaknya nih. Bener cek si iya. Ya Allah. Banyak nu ngerti maksud aing sih. Pan tadi aing disuruh punya nih malak. Aing teh nyaho eta pugu anaknya nih. Jadi nyane nu malakna. Bos, ampun bos. Apa bos?